Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Insyaallah urang teraskeun deui diajar ngaos kitab tajwid Hidayatul Mustafid. Urang teraskeun hancan nu katunda saenggeus libur Idul Fitri. Ayeuna nembe dikawitan deui kumargi seueurna kasibukan. Urang teraskeun ayeuna kana mad lazim mustaqol kalimi. Mad lazim mustaqol kalimi. Kapungkur mad iwad, mad badal sareng mad iwad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Ma huwal maddul lazimul musaqqalul kalimi. Ma huwa naon ari ieu mad lazim musaqqal kalimi, mad anu berat. Mad lazim musaqqal kalimi jawabanana huwa ari ieu mad lazim musaqqal kalimi eta ayyakuna yen ta aya naon mad eta ba'da harfil maddi. Da palikeun di huwa ari ieu mad lazim musaqqal kalimi ayyakuna yen ta aya ba'da harfil maddi saparantos huruf mad naon. Nah ieu jadi isim kanana naon harpun hiji huruf musaddadun anu ditasdid. Huwa ari ieu mad lazim musaqqal kalimi ayyakuna eta ayyakuna yen takudu aya eta ba'da harfil maddi saparantos huruf mad naon harpun hiji huruf musaddadun anu ditasdid pi kalimatin dina kalimat wahidatin anu sahijina. Tegasna kieu mad lazim musaqqal kalimi teh nyaeta mad tabi'i nyang hareupan hiji huruf anu ditasdid. Tuh sanggeus huruf mad teh aya huruf nu ditasdid dina kalimat sejena atau dina hareupeun huruf mad tabi'i. Nahwu contohna waladdallin dallin dap dolin di dieu. Nah mad tabi'i na alif paeh samemena di baris patah hareupeun alif paeh. Hareupeun alif paeh aya huruf anu ditasdid maka ieu disebut mad lazim musaqqal kalimi. Contohna deui wasokhah panjangkeun heula karak diasupkeun dina tasdidna watammah. Ieu contoh-contoh mad lazim musaqqal kalimi. Wa ma sarang perkara asbaha anu nyarupaan naon ma dalika kana itu contoh. Pertanyaan deui ma miqdaru madihi sabaraha kira-kira panjangna mad lazim musaqqal kalimi. Miqdaru madihi ari perkiraan panjangna mad lazim musaqqal kalimi eta salasu alipatin tilu pirang-pirang alif. Tilu alif panjangna mad lazim teh bisitin harokatin bisiti harokatin kalawan genep pirang-pirang harokat. Jadi tilu alif teh sarua jeung genep harokat itu genep harokat. Waladhdallin panjangkeun genep karak asup kana tasdidna. Tuh cara maca mad lazim musaqqal kalimi. Jadi ringkesna mad lazim musaqqal kalimi teh nyaeta sanggeus huruf mad aya huruf anu ditasdid atawa leuwih alusna mad tabi'i nyang hareupan hiji huruf anu ditasdid eta mad lazim musaqqal kalimi panjangna tilu harkat atawa genep panjangna tilu alif atawa genep harkat. Urang lajengkeun ma huwal maddul lazimul mukhaffaful kalimiyyu
Ma huwa naon ari ieu mad lazim mukhaffaf kalimi. Tadi mah musakol berat. Tak macan oge waladhdallin musakol. Mun ieu mukhaffaf huwa ari iya mad lazim mukhaffaf kalimi eta ayyakuna yen takudu aya eta ba'da harfil maddi saparantos huruf mad naon harpun hiji huruf sakinun anu paeh anu sukun. Nah jadi kieu dina mad lazim mukhaffaf kalimi mah saenggeus mad teh aya huruf sukun, malah leuwih saena kieu dihartoskeunana ditaripanana. Mad lazim mukhaffaf kalimi teh nyaeta mad badal anu nyang hareupan sukun. Mad badal nyaeta mad anu khusus saker hamzah atawa alif. Namun contohna, nah ieu contohna mad lazim mukhaffaf kalimi. Panjangna genep harkat. Ana. Di a panjang heula karak asup ka sukun, ka lam anu disukun. Ana. Jadi ulah diburatkeun ulal. Wah, teu meunang gitu. Tapi macana mukhaffaf ringan. Pi maudi aini dina dua pirang-pirang tempat min Yunusa tina surat Yunus. Jadi ngan aya contohna ngan aya 2 dina surat Yunus. Mad lazim mukhaffaf kalimi mah. Ma miqdaru madihi sabaraha perkiraan panjang mad lazim mukhaffaf kalimi. Miqdaru madihi ari perkiraan panjang mad lazim mukhaffaf kalimi eta salasu alipatin. Sarua 3 pirang-pirang alif bisiti harokatin kalawan genep pirang-pirang harokat. Jadi sarua sareng mad lazim musakol kalimi panjangna 3 alif atawa genep harkat. Nu ngabedakeun mad lazim musakol kalimi saenggeus madna tasdid, mad lazim mukhaffaf kalimi saenggeus madna alif saenggeus madna sukun dengan aya 2 contoh di surat Yunus doang. Sakitu nu kapiatur wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.